Cana naon geus musingkeun, komodena mun jadi minantu. Aing darah tinggi we nu aya. Aduh, sarek nolongan apa? Sampurasun tepang deui sareng CS Channel Sadur. Semoga dulu sehat jasmani dan rohani. Akan api sing dipanjangkeun yuswana. Tong hilap hampangkeun panangan. Kanggo pencet tombol subscribe sareng loncengna. Hatur nuhun dan terima kasih. Salam baraya, salam lalajo. Iya, saya bangunan anyar. Wah, ning aing sakalian aya keun gawe ka dieu. Gua masih merukeun kene ieu pagawean. Wah, madornya di mana ini? Aduh, kerjaannya belum beres-beres ini udah setahun. Mana yang kerja pada males-malesan ini. Kerja 3 hari, liburnya 4 hari. Wah, tukang masuk kenek bolos. Tuh, kalau kayak gini saya rugi besar nih. Waduh, siapa itu? Maling kayaknya nih. Bilang siapa ya? Kamu kesini. Duduk kamu di sini. Mau ngapain kamu? Yang kerja udah pada pulang. Kamu ada kepentingan apa ke sini? Teu Pak, saya ka dieu teh nyari mandor, mau ngalamar gawe gitu. Udah lama saya nganggur henteu gawe, teu buka duit, rek ngalancong ieu teh. Kumaha di dieu? Aya lowongan eueuh. Keahlian kamu apa? Saya bisa ngaduk, bisa ngayak, bisa ngopi, bisa mawa, pokoknya bisa segala-gala lah, hebat, pokoknya ahli pokoknya. Heeh. Kumaha? Bisa toh? Situ udah biasa. Udah biasa saya mah jungkir balik ge, bisa pokoknya mah. Heeh. Ya udah, besok kamu kerja, masuk. Siap. Terima kasih hatur nuhun. Pokoknya isukan gawe nya. Ya. Gawe ngayak, pokoknya ada itu tuh. Alhamdulillah, aing menang pagawean, ayeuna mah nganggur deui. Aing bisa ngalancong ayeuna mah asik. Balik lah ayeuna mah ya. Jong-jong.
Pantes malulur kene maron can datang. Aing gawe naonnya aing. Soalnya aing datang pengheulana yo. Aing bingung dong. Aing gawe naon ieu aing. Aduh, aing ieu. Kumaha ya? Aing bingung ieu gawe naonnya. Paralon. Paralon. Kumaha nya? Aduh, aing bingung ieu mah ieu. Aing kudu ngapih heula masalahnya. Aing datang panggilan ieu. Aing malur aing ieu can gawe aing secara ka aing pecat. Aing mah boga ongkos jeung ngalancong ieu aing. Mau aing ngalancong le 8x8 peuting aing ieu jauh. Aduh, aing ieu mah. Lagi ngapain? Ngebobok, Pak. Masa ngebobok? Aduh, gimana ini ceritanya? Itu kan udah di-flash sama masa anak buah yang lain. Motif baru, Pak, ini biar bagus. Siapa yang nyuruh ini motif baru? Kan saya inisiatif aja, saya nggak ada kerjaan. Ya udah saya bobok ini. Aduh, kamu mah. Iya. Gak ada kerjaan aja. Siapa yang nyuruh? Enggak, inisiatif saya sendiri, Pak, biar bagus ini. Aduh, saya ini tekor ini urusannya kalau gini. Ya itu mau gimana lagi? Ini kan udah saya ini motif baru ini wallpaper. Udah, kamu sini. Mana, Pak? Ada apa, Pak? Aduh, ini mah pekerjaan bukannya malah selesai, ini mah nggak selesai. Saya yang tekor ini mah urusannya. Kan ini udah sedikit lagi enggos, Pak, ini. Sedikit lagi enggos beres. Pusing saya kalau gini caranya. Udah, kamu sini. Ya, Pak. Apa, Pak? Duduk. Situ. Oh, ya ada apa, Pak? Kalau gitu saya yang tekor, yang rugi kerjaan situ. Kenapa, Pak? Udah gini aja deh, kamu saya pecat sekarang. Pecat? Aduh, jangan, Pak. Saya lagi mau buat biaya ngalancong, Pak. Aduh, jangan, gimana itu kerjaan kamu nggak beres-beres kalau kayak gitu mah. Aduh, saya udah capek itu. Udah dikit lagi udah mau anggos. Bukannya selesai kalau kayak gitu caranya. Udah, kamu saya pecat sekarang. Pecat? Iya. Aduh, gimana ya, Pak? Bisa koordinasi lagi nggak, Pak? Nggak bisa. Perbaiki lagi. Nggak bisa. Udah, kamu pulang aja. Saya kasih ongkosnya. Si Ong. Nih. 1, 2, 3, 4. Udah cukup itu buat ongkos. Saya dikasih sakio. Aduh. Ya gimana lagi pekerjaan situ nggak beres-beres saya yang. Nggak malam aja duit jangan lancong teh. Gawe dieureunkeun duit diberes sakio. Nggak balik Aduh, kasihan juga ini anak ya. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada saya pusing. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, ijazah luhur gawe bangunan. Aing ieu kecot kaleuh biar ada endah ya. Mantap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kurang mang. Dia tang kacau. Makan ngalangan jalan. Kurang mang. Aduh, si arek nolongan apa arek nyeksa ka aing?
mah urusan aing tanggal cau. Tibang tanggal cau ieu ku aing sikat ku aing lah. Macam-macam wae ngahalangan jalan aing teh nyaho aing rek ngalancong lain. Mang urang menulungan teh nyawana naon. Nulungan suku aing dijingjing nyiksa. Heuh tuh Mang. Bas, awas aing rek mangkat. Urang salah naon meureun. Si Iting telila wae nya. Mang ka mana, Mak? Tadi mah wagas rek dijual jeung meuli suluh, arina gas por ngabeledug. Ini iteng teh nyaho mangkatna, Mak? Tadi tos salat subuh. Sia mah diudang-udang dan molor wae menihara rese. Lah eta budak bawa manyasar, Mak. Paur kabawa kana letter A perintah budak. Jaba usum culik ayeuna mah. Ih, Mak, kudu ka mana ieu nyusulan? Teu nyaho mah oge bararingung ti tadi nungguan meuni lila. Ieu meureun iting baturna. Amane atuh dihudang-hudang oge. Meniku kabina ikana molor teh. Moek amat ieu. Ajagaan. Jauh kene teh nya ieu. Aing karak 2 poe ieu, leumpang. Aing. Lah ditu juga. Sia ulah gogorowokan heula nya. Aing rek nganu ngora nya. Ke sia bisi para beak ke nelpon ka aing. Nga-WA nya para beak gitu. Aing ngancong heula ka ditu. Ngangan pamajikan nu anyar. Lumayan aya jeung mantuan mauan eta ngaran para jeung sia nya. Tuh, dadah. Baru sekarang aku rasakan pamajikan di Arab bekilila uing karatan. Atuh karatan nya. Kayak kudu di malam minggu ya. Teu penting. Urang rek ngalancong heula ka si eta tah. Ai cuk beja mah ngaranna cenah iting ieu. Saingan si Mat Ahmad tunggu cau kecil. Cuma ieu perjalanan aya 3 poting ieu naik gunung turun gunung. Ayeuna wayah kieu kudu mangkatna ieu. Gaskeun heula eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya? Minyak teu wauh teh. Pan keur ieu ngajualan cek ka oco teh geuning. Minyak teu poho deui kitu. Hah? Juragan kucai? Iya, juragan kucai, Cok. Tang, kajera asup. Lain kieu, Cok. Urang teh ka dieu teh. Naon maneh? Kieu, Cok. Aya beja cenah di dieu teh aya parawan 2 Emang balik. aya. Oh, cenah balik ti Arab ngaranna teh iting-iteng cenah. Emang bener. Kunaon kara? Oh, anak aja gitu. Oh, Arek naon maneh? Arek ngalancong, Cok. Ih, boga naon karek lancong ka dieu? Pokokna mah tanah hektaran, mobil aya, pokokna mah duit aya. Mana? Di ditu can dibayar doang, Cok. Aduh, ai maneh. Sieun modus aku. Mau atuh teh nempo gaya-gayaan kos kieu. Ayeuna mah pan gaya mah teu ieu-ieu, di mana-mana ge gaya doang teh teu lobana. Nah dibawakan meuli heula mobilna teh jidik. Awas mana nu ngabohong. Oke, urang meuli. Cok, ieu meuli ti tah diuk ieu. Arek naon atuh diuk? Belah gandeng, yuk urang bisnis. Bisnis naon? Bisnis pokoknya mah. Hei diuk, sok. Ayo, buru, Kan diuk mah teu kudu samakan bareng. Gas kajen. Ayo, buru, dia urang bisnis ieu, Cok. Jadi kieu dijelas nama maksud tujuan teh abdi teh gaduh tujuan, Cek. Tujuanna naon heula? Jadi tujuan teh pokoknya mah abdi teh ti dieu teh geus ditujukeun ka dieu. Jadi tujuanna teh kieu teh ya tujuanna teh. Naon omongkeun ngan tujuan kita di. Jadi tujuanna teh pokoknya mah ku abdi geus ditujukeun. Jadi tujuan teh geus dipersiapkeun itu tujuan teh. Karena tujuanna teh kudu ditujukeun. Jadi lamun teu ditujukeun moal lucu. Jadi ditujukeun we ka dieu. Aing mah lieur. Tujuan terus diomongkeunna ai tujuanna naon? Oh gitu tujuanna teh kitu. Heuh bejakeun. Kieu we lah kieu. Jadi abdi mah ka dieu teh gaduh tujuan teh lancong ka dieu. Ih boga naon kara? Pokona mah aya tanah hektaran 18 hektar,
mobil itu 18. Di mana? Di ditu, can dibayar doang Cok. Gitu. Oh, atuh mereka malah nu maneh. Pokoknya makanya dibayar, geus aya duit bae. Nah, pacan aya duit tah, jadi can dibayar. Aduh, ieu mah. Heeh, kayak orang balik. Geus darah tinggi asana ieu mah. Can jadi oge. Cok, ieu mah di suguhan cai iya. Emang mana yang nginum? Atuh, ieu geus 8 bos penting ieu lopang ka dieu. Haus, Cok. Iteng. Mau cai ka dia ye. Iya juragan hayang nginum. Ayo bawa caina ka dia. Oh, iya, Cok, parawan teh. Heeh. Pancen aduh, alay. Eueuy jadi mah keur mundur ka mana meureun? Oh, Cok, ya, terima kasih hatur nuhun ya. Cok, minum Sok sok sok. Seger. Tah, ayeuna mah katempo ojo ge aing geus nginum mah. Tadi mah remang-remang ojo ge. Nya nuhun, Cok. Bisa eta ngomong. Oh, kieu, Cok, urang rek carita heula ayeuna mah ya, Cok. Jadi caritana teh kieu, abdi gaduh carita ye. Caritana teh pokona mah ku abdi anu sok dicaritakeun, nang ku abdi ayeuna arek dicaritakeun ka Sok Cok. udah caritakeun nganti tadi geus kareseh. Caritana teh jadi pokona mah carita teh abdi mah lamun carita amung dah dicarita-caritakeun teh pokona mah carita teh pokona mah ulah dicarita-caritakeun ya pokona Pan mah. atuh kudu nyaho. Heeh, pokona caritana teh kieu ye teh. Caritana teh jadi lamun abdi carita teh sok alin dicaritakeun teh. Jadi caritana teh pokona mah kieu lah. Caritana mah pokona mah kitu. Imah aing mah geus lieur imah jelema. Caritana teh kitu nya, cenah. Caritana teh. Panjelema teu waras sugan ieu mah. Pokoknya caritana teh kitu we cenah. Jadi carita teh pokoknya mah kudu dicaritakeun. Jadi lamun dicaritakeun teh sok. Enggeus, kana mah carita heula. Naon heula anu dicaritakeun teh. Ah, geus lieur imah kana hulu ah. Kitu we pokoknya nya caritananya kitu. Ya guys nya Cok, hatur nuhun ya. Pokoknya mah abdi arek we heula. Ayeuna mah geus kapanggih ieu. Pokoknya mah di dieu imarake abdi arek kulit teh ka dieu nya. Soalnya yang teuing ah tujuan lagi teu bener. Pokoknya Lieur. Kayak rek ngalancong, rek ngalamar anak ojo ka dieu. Ayeuna mah we ngarek balik heula. Enak teuing balik mah. Oh. Asa sing bener we ngomongna kudu tuh ka dieu pabelit. Oh, enggak mah benar disusun itu. Pakai bata, disusun oke, pakai hebel. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena naon geus musingkeun, komode lamun jadi minantu. Anya darah tinggi we nu aya. Diteng, ka dieu heula teng. Ayo naon mah? Ka dieu we diuk. Kamana mah jelema tadi? Ah teuing atuh, pos jelema sedeng eta mah ngomongna eta deui bulak-balik. Jadi lieur. Cenah mari ngalancong ka maneh teh kasih iting teh kasih iteng. Iya, jelema teu waras kieu. Heeh, teuing mah oge bararingung ah. Mikeuna oge asa kumaha nya. Katempo lagi. Ngomongna bulak-balik. Bos jelema kada keluar di lapas eta mah lieur sorangan da. Kamana si Akung? Itu teh meuli bumbu ka